Ari maneh sok ngarokok. Ari maneh sok ngarokok. Oh sok atuh akang. Ngan pedah uing mah ambak anu aya rokok teh. Nya hamani ambak. Aing mah ambak ka rokok teh lamun aya pabrik lah atawa gudangna di Doro. Aing mah sia pabrik yang gudangna. Nyaha. Ngan aing teh sieun ditewak ku polisi lamun ngadoro gudang rokok. Ai tindakan maneh kumaha? Aing mah ngadoro rokokna hiji-hiji we di warung jeung si kopi. Sia mah eta paling ngadoro pabrik atuh. Ya. Kieu ari boga pamajikan terkenal teh Kang. Saha pamajikan maneh? Menita apa sih Kang mah pamajikan uing teh Sari. Pamajikan maneh teh Sari. Jelema terkenal Kang. Nah, makin terkenal. Da di mana-mana aya pamajikan uing Sari teh. Dina naon we ayana? Dina Nutrisari, dina Adam Sari, dina kecap asli Sari. Dina rumah makan di Sinang Sari, dina perumahan Negla Sari, dina obat Saridon, dina teh Sariwangi, dina kupat tahu Sari Rasa. Ya mah coba kanyu ini. Kurang teh rucingan sakang. Sok atuh. Naon? TV naon nu acarana capek. TV naon nu acarana capek. TV anu keur muterkeun olahraga. Lain. TV anu keur nyaeta TV nanti anu keur lomba anu ngabutuhkeun ekstrim. Lain. TV naon anu matak capek atuh? Galung. TV anu acara nama tak capek teh nyaeta TV Vietnam lempang ka Cikalong Wetan. Sia sugan jeung kadinya. Ieu. Dewekeun sia. Sok. Ari jantung cau nempelna kana naon? Ari sia Kang teh ngomongkeun syariat, ngomongkeun hakikat. Ngomongkeun syariat. Ari jantung cau nempelna kana naon? Ya kana tangkana. Dah, ari tangka cau nempelna kana naon? Ya kana tanuh. Ari tanuh nempelna kana naon? Nyak seputar planet bumi. Salah sia. Naon? Dah tanuh mah nempelna kana sana capit sia belegu. Ya, Aduh sia Kang nyahoan. Nya. Kuingeun. so. Naon singkatan SPBU? Ari sia Kang osok isi bensin dina SPBU. Osok. Naon ari singkatan SPBU? Solar esna. B na premium, B na bensin. Ari una naon? Uyup kumaneh. Wah, sia mah uyup lain. Dewekeun sia. Naon sawabna ari mobil ambulan anu mawa mayit sok disadakeun. Naon sababna mobil ambulan lamun mawa mayit sok disadakeun. Nya supaya gancang we teu kahalangan ku macet. Lain. Nya naon atuh? Dah eta teh pangna ambulan nu mawa mayit disadakeun teh mere sinyal ka batur sabab bisi mayitna nangkel. Manya ya mayitna nangkel si Akang. Tuh. Kuingeun. Sok. Naon sababna kucing lamun diudag anjing sok uwak ieu? Nya sieun katewa we ku anjing. Lain. Sieun salah arah. Lain. Nya naon atuh? Pangna ucing diudag anjing sok uwak ieu teh sabab ucing mah teu boga kaca spion Akang. Sugan jalin hadinya sia. Mina deing tak sakit we nya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Nyusuh, gegeroh, bisikan, segala rupa we ngilu ka tetangga. Ya, ayo jadi. Oke siap Kang. Ayo. Ya. Hehe. Ya.